ya di sekolah. Mumpung eueuh guruna urang bolos weh. Jeun, moga ah. Ayuan, kagola sapoe deui. Itu kan baru iya. Yaudah, sok ayo ya. Naon maneh? Mah urang we. Urang rek samana ke lain urusan maneh. Awas ya lamun maneh bebeja ka guru. Lamun bebeja maneh soal aman di kelas. Benar. Masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga, Mangga. Selamat, Bu. Mangga calik jang aya naon? Iya, Bu, di kelas kuring. Aya baru dah kamu barang pisan. Maranena bolos wae. Cenah ge maranena keluar Bu bolos di budak dah aya guruna. Saha di kelas mana? Di kelas 11 IPS 3, Bu. Minta Iwan sareng Asep, Bu. Barudak eta deui nya. Nuhun, Bu. Ya entas nuhun laporanna rek diurus weh ku ibu. Oh nuhun atuh. Nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bos kemana ya? Kumaha lamun ke tempat biliar? Urang mah ayo. Ayo lah. Nyantai we moal kariohan iya. Ayeuna mah bawa santai we poe. Ayeuna mah Ayo urang mangkat cabut bray. Iwan Asep, mana kita kalau BP? emang urang aya masalah naon jeung ibu Dian? Tadi tuh ya, Bang. Saya mah Nu bener maneh. benar, Bang. Tadi tuh kamarnya dikeluarkan di sekolah. Mana BBJ-nya kemari arurang baroros. Emang kamu udah kenaon? Maneh geus wani ka urang? Bray, daripada uang kurang dikeluarkan, ayo weh, kurang ngadisu. Benerwan. Ayo weh, urang ka ditu. Ayolah, awas ya lah. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, alas mana? Aya naon ya? Bu abdi sadaya di piwarang ka dieu. Mana tuh karena Iwan jeung Asep lain? Mohon Bu. Mana borolos wae nya? Ada Bu. Mobilnya mana aya laporanna ieu. Nya mohon Bu, arurang emang sok bolos, tapi abdi mah tarang ngajak Bu. Ayeuna mah tong silih salahkeun tos loba bukti jeung laporanna da. Yeuh, surat dikeun ka kolot marane, pokona isukan mane kudu datang jeung kolot mane. Nya ento satu Bu, abdi jeung Iwan minta hampurna weh Bu. Janji moal kitu deui. Ulah loba omong keluar lu geura tong poho isukan. Nya Bu, assalamualaikum Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam langsung. Punten Bu, mana wanita saha? Kieu ya Bu, abdi teh mana Iwan. Oh enaknya. Bareng abdi teh mana Asep. Kieu Bu maranena duaan tara asup sakola, tos saminggu maranena bolos wae. Nu leres Bu, jawab wae mah. Karena sok ngangkat main TV. Dasar barudak bangun. Abdi ngagaduhan laporan ti ka OSIS sareng KM. Yen manehna teh cenah sok bolos di tempat itu. Nu leres Wan. Nya, ampura mak. Astagfirullah. Marane terus dibayar mahal-mahal sekolah di dieu. Tapi Ya. Sika marane. Eta hayang ajen kos emak ngan di kuli pabrik. Nya ampura we Nyai mak. Tah ayeuna mah sim kuring serahkan ka emak bade dikumahakeun wae gemuk. Bu. Iya. Nah, abdi sareng guru atas baradami yen ieu duaan teh rek di DO wae di sekolah ieu. Bu, beri keringanan atuh Bu. Abdi janji bade ngerubah sikap abdi. Nuhun Bu. Bener maneh janji. Demi Allah Bu, abdi bade ngerubah sikap. Sami Bu. Nah, entos atuh Bu, ayeuna mah kieu we ieu duaan teu
jadi di DO tapi iya bade diskor lah seminggu ke menak sekolah lah. Nya nuhun atuh Bu. Nuhun tos datang mah. Nya sami-sami Bu hampura we anak abdi ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Rek, kemana di mana? Orang skor. Nah, kurang ge, jadi kamu sama mana? Kamu sok bolos wae. Akuranya